Sampurasun Aceh saha kaula Arjuna aduh tobat teuing mangga lingih-lingih kaula nu semakaturan rawuh kahunyuk pangarsa pangaulaan nuhun Aceh tingali pun lanceuk kaula nun nganukur empes-empesan parantos teu tiasa lebet cai-cai acan pangarsa Kakang Semar Kang ieu kaula ieu tiasa ngawaler kula aduh panyawat naon Aceh anu mawi duka kaula nun pangarsa penak sareng pun anak astra jingga sareng dawala di jalan bieu kudu kumaha kaula nyaritana Kapi hatur mah nuhun ja penak di mana sareng dunungan di jalan kaleresan bade ka dieu Pak ieu dunungan teh aya yeuh Bapak kayeuna mah janggeus teh lebet cai-cai acan Bapak maneh daya-daya geus kumaha atuh abdi diuk sabar jeung tawakal cenah Apunten tina sagala pihak kalapatanana pun Bapak lan. Dina salebeting ulun kumaula tangtosna oge seueur lepat nabatan laresna dihampura pot. Ma ya abdi nuhun jang tingali Bapak maneh ayeuna mah geus teu bisa nyarita. Pak teu kabujeng abdi meser martabak tidak tedugi ka kota Pak Bapak teu bisa jang teu bisa nyarita hapunten Bapak abdi hapunten dunungan hapunten kalepatan pun Bapak dihampura dawala muga-muga we tiasa ngahapunten kana kalepatan pun Bapak patahunan widadari turun mandi lumung surti kahyangan langit kuring langit
sampurna kewaringan kari ngarangan Gusti rumasa diri gagapa ngagadapang alam endah kagungan Gusti Gusti kiwaring gunung Balistir nutingan saah jeung banjir ampun Gusti ampun Kedahatan ulangitan tanpa pat kaburu tamat seteng sari mamanisna kandang tu kasorang deui paribasa nempus mega hayang tembus kadauna jumerip maratan langit neang asih nuges leungit wis kena bikin pinasti pinasti wis kena bikin pinasti kersayang mapak bahya kenalara ya kenalara ya kenalara